Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang sadayana? Di dieu abdi bade ngajelaskeun ngeunaan mitos patabuan urang Sunda kawin ka urang Jawa. Mungkin urang teh tos teu asing deui nya ngadangu ungkapan yen urang Sunda teh ulah nikah ka urang Jawa. Zaman ayeuna masih aya keneh jalmi nu percaya kana mitos eta. Ceunahna mah lamun urang Sunda nikah ka urang Jawa teh bakal teu bagja, bakal loba masalah, bakal teu sakinah, mawaddah warohmah jeung sajabana. Sabenerna teu aya carita nu nuliskeun ngeunaan asal muasal mitos larangan eta. Tapi diduga mitos larangan urang Sunda ulah nikah ka urang Jawa teh muncul kusabab terjadina perang bubat. Perang bubat teh nyaeta perang besar antara Kerajaan Majapahit jeung Kerajaan Sunda di tahun 1278 Saka atawa 1357 Masehi. Nu mangrupakeun masa pemerintahan Raja Majapahit hayam Wuruk. Peristiwa perang bubat teh diawali tina niat Prabu Hayam Wuruk ti Kerajaan Majapahit nu hoyong nikah ka Putri Dyah Pitaloka ti Kerajaan Sunda. Prabu Hayam Wuruk tertarik ka Putri Dyah Pitaloka teh kusabab Prabu Hayam Wuruk ningali lukisan Putri Dyah Pitaloka di Majapahit. Alasan Prabu Hayam Wuruk nikah ka Putri Dyah Pitaloka teh berkaitan oge jeung alasan politik, nyaeta memperkuat persekutuan jeung negeri Sunda. Atas restu ti keluarga Kerajaan Majapahit, Prabu Hayam Wuruk ngirimkeun surat kehormatan ka Maharaja Linggabuana jang ngalamar Putri Dyah Pitaloka. Rencanana upacara pernikahan teh bade diayakeun di Majapahit. Sabenerna mah Dewan Kerajaan Sunda kabeuratan, terutama Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati. Kusabab adat nu berlaku di Nusantara pada saat eta teh henteu wajar pihak istri dongkap ka pihak lalaki. Tapi akhirna mah Raja Linggabuana mutuskeun yen manehna teh bakal berangkat ka Majapahit kusabab rasa persaudaraan atas leluhurna. Raja Linggabuana datang ke Majapahit jeung Putri Dyah Pitaloka oge saeutik rombongan. Sanepina di ditu Raja Linggabuana teh disambut baik jeung ditempatkeun di pesanggrahan bubat. Mahapatih Gajah Mada nu basa eta teu dilibatkeun dina diskusi pernikahan nganggap yen kadatangan Raja Linggabuana jeung putrina teh sebagai tanda penyerahan diri jang memenuhi sumpah palapa. Dina sumpah palapa eta nyebutkeun yen Gajah Mada teh gaduh niat jang naklukeun sadaya kerajaan di seluruh Nusantara. Ternyata ngan Kerajaan Sunda hungkul nu acan dikuasai ku Gajah Mada di Kerajaan Majapahit. Kusabab kesalahpahaman eta, Raja Linggabuana jeung Putri Dyah Pitaloka nungan mawa saeutik rombongan langsung dibantai ku Gajah Mada jeung pasukanna. Kusabab perselisihan eta, pernikahan Prabu Hayam Wuruk jeung Putri Dyah Pitaloka teh dibatalkeun. Sabenerna mah Putri Dyah Pitaloka teh teu dibunuh ku pasukan Majapahit, tapi manehna ngalakukeun bela pati atawa bunuh diri saatos ninggali Raja Linggabuana dibunuh. Bela pati eta teh mangrupakeun
pembelaan kehormatan jang bangsa jeung negarana. Aksi bela pati oge diturutan ku istri-istri di kerajaan Sunda nu ngilu ka Majapahit. Prabu Hayam Wuruk meratapi kematian istri nu dipikabogohna nyaeta Putri Diah Pitaloka. Prabu Hayam Wuruk oge ngarasa bersalah atas terjadina perselisihan eta. Bukituna Prabu Hayam Wuruk ngirim utusan ka kerajaan Sunda kanggo nyampaikeun hapunten jeung nyampaikeun yen peristiwa ieu teh bakal dimuat di Kidung Sunda supados tiasa dicanak hikmahna. Akhirna mah hubungan Prabu Hayam Wuruk jeung Mahapatih Gajah Mada teh renggang. Oge hubungan Majapahit jeung Sunda. Pada saat Pangeran Niskalawastu Kencana Adi Putri Diah Pitaloka naik tahta ngagantikeun bapakna, anjeunna mutuskeun hubungan diplomatik jeung Majapahit. Oge narapkeun isolasi terbatas dua negara. Akibat tragedi Bubat oge, keluarga kerajaan Sunda ngayakeun aturan larangan estri ti luaran. Nu salah sahiji isina ngalarang nikah jeung urang luar kalangan Sunda. Di zaman kajaman, peraturan eta teh jadi mitos yen urang Sunda ulah nikah ka urang Jawa. Nah, teu samestina urang teh percaya kana mitos nu kitu. Tadi disebutkeun oge mun urang Sunda nikah ka urang Jawa teh bakal teu bagja, hubunganna moal lila jeung sajabana. Tapi ieu aya hiji contoh nu bisa disebut bertolak belakang jeung mitos eta. Baraya terang teu Aa Raffi Ahmad sareng Teteh Nagita Slavina. Tah, Aa Raffi teh kan urang Sunda, sedangkan Teteh Nagita mah urang Jawa. Terus Aa Raffi nikah jeung Teh Nagita teh tahun 2014. Sampai tahun ayeuna geuning alhamdulillahnya awet wae, terus teh nya bagja, nya beunghar, nya bager. Eta mah tos nya komplit. Tah, tina contoh eta teh ngajelaskeun yen nu nakdirkeun manusa bagja nalangsa nu karitu mah ngan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Taya kaitana jeung urang ieu, urang itu, suku ieu, suku itu jeung sajabana. Nah baraya mung sakitu wae nu tiasa dipikahatur. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.